Sok mangga poe. Tanggal 3 bulan Maret 1990. Maret nah, geuning deui ya Maret. Maret geuning deui guys. Sok siapkeun. Ari ieu mah Siapkeun bedog. Serulit. asahan. Asahan. Asalna teh Rewang naon pokona nu senjata tajam siapkeun ya. Ieu teh sabenerna mah ieu teh nungguan etana doang digana mah ieu. Tanggal jeung bulanna eta pastinya pasti ditungguan tah. Tanggal 3 lain dong. Tanggal 3 Maret cenah. Rabu. Rabu. Rebukasan. Siapkeun oli nu Buat cewek-cewek yang untuk mencuri hati Dudung mah bolehlah datang ke rumah. Cai ya tuh, mau naon ya tuh. Urang pada kenal cai gitu. Jadi bulan 3 tanggal 3 bulan 3 1998. Mantap. Dulu anak kesabaran dulu. Lamun Dari di berapa bersaudara? lamun dihitung KB mah meureun aya 9. Aya 9. Cuman anu teu aya teh nonton pupus 3. Kakak lalaki hiji meureun awewena 2. Hari abdi sih, benernya. Oh, semuanya apa enggak? Abdi mah bungsu. Bungsu. Teu aya pangaes bunga. Abdi mah bungsu. Bungsu abdi mah. Bungsuham. Bungsu. 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 Anak kakak Oh, maksudnya bungsu. bungkuseun. Nu aya teh jadi pantesannya. Pantesan sisa. Sesa lapehan. Kenapa? Bungsu pan aya artina. Dan Beungeut suram. tolong dijelaskeun. Lain bungsu lain. Bubur sum-sum. Oke, Mang Dudung, eta biodata Mang Dudung dicatet tah. Bedai, geuning deui tanggal 3. Siapkeun senjata tajam. Mual kaluar. Ayo, Mang Dudung, perbedaan sancan jeung sanggeus di BC, perbedaanna naon Mang Dudung? Mungkin eta tadi non Balik ke BC teh non Bareto channel. lain misi jeung pisina teh Ah, bisi jeung bisi. non teh Dulur. lain eta non Oh, lucu dan mendidik. eh Naon sih? mungkin non sih tadi pertanyaanna Perbedaan sancan jeung sanggeus di BC. mungkin perbedaanna kahiji urang bener cek Pak Usro urang teh ruang liung sama orang kahiji mah emang gareureuh gitu ruang liung tujuan ngomongkeun batur gitu kan Komo. sancan aya wadah ngomongkeun batur Ieu ieu gitu. gitu beda-beda Lain aya wadahna tambah. Tambah ngomongkeun batur. Keur perbedaan mah ngabanding-bandingkeun bujur ieu jeung bujur itu bedaan mana sebenarnya boleh ayeuna mah si bujur eta dijadikeun Karya. Jadi ente menonjol anjingnya. kumaha carana si bujur eta sukses di publik. Sawah-sawah. Jadi benar, jadi bujur kumaha ya supaya jadi karya si bujur eta Nah, nah. kadang kieu sebuah hal yang non lain spesial anu Buah kisah klasik. lain Untuk masa depan. Spesial. Siapa? Oh, sebenarnya mah hal sederhana oge model ti bujur kan bisa membuahkan hasil gitu. Ente live jadi ieu panggil pertanyaan kok sebelum bisa pertanyaan aja. Jadi Kemarin sancan mah pertanyaannya apakah sancan mah gitu. sebelum di BC mah unjak anjak we Oh, rokok tambah Enak, parah. Jadi, sancan mah ka warung, sanggeus ke Seru. Seru teh saha? Saya bisa Tukang jelas nipu, ya. tukang nipu. Bener. Nu tadi antara nganjuk yang lebih parah. Karena rajit lah nya. Mantap. Sawah. Anu nyeun kangen naon lu di BC dulu. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan orang secara rehat sadayana. Amin. Sebenarnya mah orang kangen di BC touring gitu kan. Walaupun hanya sekali gitu kan di BC. Dan 2 kali ke itunya. 2 kali. Titik-titiknya di. Sebenarnya orang eta di perjalanan orang misalnya 3 kali ge. 3 kali di Jeung podcast. podcast. Oh, Iya, podcast. Sok, ada 4 kali saha sok. Bukan ngomong. Ngomong bro. Bro. 4 kali gitu. 4 kali. TS. Nah, terus. Itu lanjutnya Mang itu lanjutkan. Mungkin 4 kali. tadi itu pertanyaan apa? Nyin kangen. Mungkin di tadi Touring. situasi touring BC gitu kan. Urang teh touring teh teu saukur ulin gitu. Tapi urang teh membuat Ulin. konten di ditu, Berkarya. 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 Benar. Di perjalanan urang
dengan bismillah, mangkat dengan bismillah, nepi ka imah dengan alhamdulillah, Alhamdulillah. urang boga Sampai di rumah, Masya Allah. Masya Allah, arek sare tabarakallah, Hmm. terus arek mandi, Yang sodakallah. Lazim. Sebenarnya acara nonnya. Biasa we mun acara tanda tawa. Kurang rame ya. Kasih ilahi. Kurang Jam. Siap. Mak pindah ke baik semek ya. Oke, Mang Dudung. Jadi, cuma lebih kangen ke orang suasana di luar, Suasana di jalan, di luar. Suasana kangen teh eta sebenarnya urang batur mah gitu lamun misalkan aya ka Palabuhan ulin niatna. Urang mah kabeh meunang di BC mah urang. Oke. Ulin meunang. Nyieun konten mah berkarya. Urang dengan selamat Bermain sembari kerja. Nah, Terima kasih. Jadi orang-orang mah bekerja main, kita mah main, bekerja. Baik itu nah, kerja bermain. bisa itu. Boleh. Ya Boleh mulai. Mang Dudung. Hal yang paling mengesankan gitu, di BC. Mengesankan teh masih artinya. Berarti Oh, gitu berarti jangan Mang Dudung deh gitu. mungkin berarti jeung urang ya ieu ilmu dina BC ieu. Anu kahijina urang teh nyaho bikin konten. syuting teh kumaha sih cek paribasa syuting ieu kan syuting ya. Iya. Orang berkarya di film cerita pendek menghibur orang-orang dengan sebuah alat yang sederhana kumaha jadina orang bisa ngehibur dengan totalitas orang. Nah. Jadi belajar. Mantap. Naon ya nunjukin semangat berkarya. Nempo barudak. Kaji negara nempo bodak BC. Model Mang Jambu gitu kan kayaknya orang misalkan keadaan tidak memungkinkan apa gering misalkan ya gering muriang lah teu parah-parah teh. Tapi dengan keadaan orang minggu ieu kudu syuting tapi dengan ningali Mang Jambu ceria gitu kan Mendadak sehat. Oh, mendadak sehat. Mantap. KB personel BC Semangat. semangat urang jadi Mendadak sehat dan Nah. kita pun semangat. Mantap. walaupun badan lagi drop kita harus benar-benar semangat. Nah, totalitas eta ngaranna totalitas. Mantap. Badan. Mantap dong. Oke. Mantap. Mantap. Tepuk bibir. Keren. Oke, Mang Dudung, hal tergila ya. Mang Dudung kan gila wae. Nah, iya. Hal tergila. Lamun disebut tergila emang asli sih emang bener di kriteria Mang emang Dudung mah kan gila wae kan. sebenarnya di konten ieu aya nu suka tapi dipikir-pikir ku urang mah leuwih naon nya geuneuh gitu ka sebagai Dudung teh bener Jack. Bener-bener terbawa arus Mahpudin melihat seorang karakter Dudung teh sebenarnya geuleuhnya. Geuleuh. Tapi orang kumacarana mendalami karakter eta nya. Eta. keren. Cakep. Jadi urang teh asaan teh tentang Dudung gitu kan saya sebagai Mahpudin ya, Dudung yang di BC sebagai apa dah Ya. kan ngaran panggilan aku di lembur. Nempo Dudung teh gelut weh. Ojo Jadi- heureui keterlaluan gitu kan sampai si Oni jatuh bertubi-tubi Boleh. ke got. Sampai siluman awi. Jadi Bukan apa? Jadi tamat. Yo. benar-benar gila lah. Jadi Peran gila. Dudung teh benar-benar gila. Tapi ente gila beneran bener. Enten. Oh. tapi menikmati. menikmati. Karena emang kudu gitu. Ya. Setiap orang boga peranan namun orang kudu menjiwai menikmati karakter eta kumacarana chemistry jeung naon ngaranna banget ekspresi percakapan orang ngobrol kudu dapetnya bener Chemistry jeung lawan Chemistry. main gitu kan. jadi dapet lah gitu sebuah konten yang mantap gitu Kita konten sederhana tapi gimana caranya Bermakna. bermakna dan mengasih kepuasan. Benar. Semoga puas. Gitu. Benar. Dengan ya apa adanya Ya, kita benar. lah gitu. padahal orang-orang yang menonton itu nggak tahu
prosesnya kayak gimana gitu kan dengan alat sederhana apa ada kerusakan kadang kan di pertengahan kita syuting suka ada ujung-ujung rusak gitu kan. Kelukusan emang banyak, cuman Tapi kita tidak nggak kita obral lah gitu ya. Karena ya itu emang internal kita, cuman karena enak ke podcast diomongin ya. benar. Jadi mohon maaf pun komen ada pedas, komen pedas, ini kia goreng ya, nake, kamu dengan cewek nih, coba omongin. Mungkin soalnya menis goreng mah eta mah Jadi, pasti. sebenarnya BC mah welcome, sok sabain bari komen. Kritik. Kamu bari ngiritikna bener kritik Masukan. masukannya anu iya gitu. Nanti nggak Anu oke lah. membangun. Mantap. Membangun eta paling pasti di up gitu ke orang. Oke, siap. Membangun obat tampung, besi. Gitu. Jadi komennya gitu, mau senok semen Dibanding apa gitu tuh. ya, membangun. dibanding gitu mengkritik saja gitu kan, tapi nggak ada Masukan. sarannya gitu. Lainnya orang teu narima kritik yang lainnya Lain. gitu. Karena di dia bener-bener orang mah pemula, bener-bener otodidak, bener-bener sederhana lah, bener-bener ku handphone unggul gitu kan. Makanya sok membuka saran, membuka tapi sabari kayak membangun sarana gitu kan. Supaya orang lebih supaya orang lebih maju lah kapayuna gitu kan. Lebih bisa memuaskan menonton lagi. Ayo, enggak. Jadi Mang Dudung ayeuna harapan di BC non Mang Dudung. Harapan mah pasti non sarua lah jeung barudak inti nama Udah orangnya syariat syariat lah syariat kurang yang penting susah senang kita bersama. bersama kita hantam itu batu yang ada di depan mata kita sampai hancur. Oke. Kita bikin orang-orang yang dulu suka memandang sebelah mata kita. Oke. Sing copot matana. Buktikan kepada mereka bahwa kita dengan alat sederhana Ya, bisa. jadi Bisa. jadi inti nama kieu gitunya Sukses. cari osan Mang Dudung tadi gitu. Orang ada buktikan kanu jadi jamin gitu teh lain orang ada ngomong sendiri lain gitunya. Tapi ayolah gitu. Orang berkreativitas, komodi baru orang ulah saukur nongkrong tapi orang mau manfaatkan di situ ujung zamanna mah ayeuna mah sok manfaatkeun naon didinya boga HP boga kamera boga naon sok manfaatkeun ayeuna mah geus aya wadahna ayeuna mah YouTube naon we dina naon we gitu sok nyieun nyieun naon kreativitas bisa-bisa gitu kan ulah saukur kasana nyinyir euy eta mah kieu jore karyana kieu jore ulah sok buktikeun we ku karya oge gitu lain orang arek bersaing tapi ayo sok daripada orang nyanyi di tadi gitu kan mendingan geus we turutan berkarya terus cenah publik anu nilai geus gitu Saik. jadi harapan Manudung gitu ya Manudung ya Oke, sekian. Itu saja namanya. Ditumpul, guys. Langsung. Oh, siap. Ngopi. Lanjut. men Berarti nggak sih tunggulnya, guys. Oke, siap, guys. emang mau ditanya nih dia mah Alhamdulillah. kepedean itu emang mau ditanya nih dia mah Oke. Guys, sekian cukup terima kasih. ya emang ayeuna yo kak ieu Iya. ditunggu-tunggu ieu Iya tak? kan kita sambit Gua Kang sambil Jambo. itu. Perkenalkan Mang Jambo, nama asli. Ya 2000 ya nya. Ya 2000 ya nya. Ini rokok borak. Bayar rokok ya? Emang enggak rokok. Langsung bisa kabelem. Wih. Mantap, benar. Itu Miguelo. Ayo Mang Jambo. Perkenalkan nama asli. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Selamat sore semuanya. Oke. Sore selamat. Sore. Selamat sore. Nama asli. Nama asli. Nama asli. Oh, nama asli. Ditambahan supaya rada ngetren seletik jadi Muhammad. Wih. Asik. Menang meureun. Menang. Ternyata Bapak Redon mah. Enggak sih, gampang, Jenderal Ridho mah jenderal. Gampang general mah orang palingan. Asik. Ya. Nama asli sama Mang Jambo.
Nama asli mah orang Supriyatna, lahirna orang lain di Bogor, di Jasinga. Oh jasi. Oh, Jasinga. Jasinga Mana mah Jasinga Malin Bogor. Bogor kayaknya cuma beda tempatnya Jasinga ngaran Belah asli. Kulon berarti. Ya, Banten. Untuk warga-warga Banten orang teh Supriyatna. Asik. Warga Bogor mah teu nya eta. Warga Bang, Kurang usah. orang Rani Jailani. Memet sanes. Edit terus etik. Terus Terus Manyabu lanjut. ngarannya Ya, ngaran le. ngaran. Oh, enggak, ngaran Lahir Supriyatna. eta Tanggal lahir? Kalau amun tanggal lahir bahaya lamun urang diteruskeun nungguan eta bating ke amun di kita mah sportif. dia data ieu teh da. Sportif Nah, misalnya teh barakallahu fi umrik. Yes. Oke, ge pokona mah mun aya hujan gugudugan cai ieu gede eta tah urang ulang-ulang. Tungguan eta. Bencana. Lain hujan doang hujan geus. Eta teh Ulang ulang tahun. Terus itu tuh Joni bisa ngaraguan tah Joni. Lu bisa noyang nyaho, arek mere surprise. Sieun nya sih. Ya tahun nama teu kudu dah, tanggal we jeung bulan. Tahun nama teu kudu. Lamun bulan Tanggal. amun tanggal ai lahir urang poe naon ieu teh nyaho urang teh. Tanggal lain poe. Tanggal 5 bulan Mei. Oh, kedindi. Bulan Mei. Geus eta doang pokona Sip. bulan Mei we. Tanggal 5 bulan Mei. Bulan Hari Mei. Buruh atuh. Hari buruh. Oh eta. Mantep pokona. Siapkeun tah anu ieu. Anu boga Seket. kado lah siapkeun we. Kado naon sugan eta mah. Ait mere. Terus geus ya, tadinya terus nunyiun kangen di Bukitcina nama Manyabu. Anu nyieun kangen urang. Lamun isuk-isuk urang hudang. Kangen amat teh mun kaberangan. Oke, bukan berangan. Oh, lain. Kangen di bejangan bejangan. mau nyambu. Jadi semenjak ayam BT itu mau nyambu kudu udang isu. Kudu urang. Nah, sedangkan mau nyambu isi udang isukna. Esek. Jadi mau enggak mau teh mau nyambu. Masuk logika anjir. Kalau mau tengah kita mau tengah mau TikTok ya. Pasti amun tengah-tengah naon ieu teh. Kadang kaberangan. Kangen kaberangan urang teh. Mau nyambu mah benar main nama. Naon namanya? Ah gitu lah. Terus perbedaan. Nah, ini perbedaan Sancan jeung Sanggis di BC. Naon? Perbedaan sanggeus jeung sancan. Mantap. Yuk, mantap. Sawah. Saik. Perbedaannya tahunku sih. Anu tadina teu wau jadi wau. Iya, soalnya menjemu-jemu ya. Anu tadi Kudu masalah sok terbuka masalah iya hanya terbuka semuanya khawatir mengemuka kesana. Perbedaan Sanggis Sancan di BC jeung Sanggis di BC sok ngomong. pokokna mah tadina kieu we nya intina mah. Tadina urang teu wau jadi urang wau gitu. Ayeuna urang itu teu wau ka urang jadi wau ka urang. Oh ieu ngaranna jambu teh gitu ka urang nya. Otomatis bisa lah kakabean ge teh. Eta perbedaanna. Anu hiji deui perbedaanna Enak orang yang nanya we Sancan di BC kumaha? sancan di Sancan di BC kumaha? Sancan jadi Mang Jambu. Oh sancan mah Fiat. oh sancan jadi mang nyemu ieu heula we urang mah biasa na tuh gawe terus ka urang putih gawe Lingkungan kumaha ka Mang Jambu? di lingkungan ya paling ka itu lah seorang dua orang gitulah nyaho mah gitu lah Itu maksudnya kak nanya cara ieu mah antusias Nah itu rawuh lah. Gua rawuh. keakraban keakraban di lingkungan teh kumaha ieu? Ka Mang Jambu alfa kumaha? oh lamun kawauhan gitu pertama Sancan di BC. sancan di BC mah sih biasa we lah gitu kumaha sih ngalewat Nanya-nanya mun nanya-nanya nu teu Gawa. Siap. Mun nanya-nanya nu teu. mun nanya-nanya nu teu eta mah Lobana lobana itu nanya tadi mantap puas lebih mun teu ditanya orang itu kurang jadi anu ayeuna perbedaanna bener-bener drastis sih nya. bener-bener drastis ayeuna teh bro Alhamdulillah. alhamdulillah ti semenjak aya BC semenjak orang aya Terus BC teh maaf ya Mang Jambu nya, ieu excuse lah yang dina naon ya, kepercayaan diri. Maaf ya nu mamang tadina insecure ya gitu. Nanti teh
tidak percaya diri lah. Ya. Semenjak di BC apakah BC ieu nu nyieun mamang tambah percaya diri gitu kan, tambah bebas berekspresi gitu kan tanpa memandang apa-apapun gitu dari Mang Jambul. Oh. Tadi nama ieu hungkul sih nya. Pertama nama pas pertama episode baranya 2 episode 2 muncul sama cek ente nya buru langsung iya urang ngumpul naon urang shoot urang teh teu nyaho teh lamun nge-shoot kumaha urang teh ujug-ujug tah ieu kieu carana urang mah teu nyaho urang teh di pas urang milu tah dihumpul nah urang ditanyakeun asupana YouTube teh iya nya Jadi artis teh. gini teh mas di YouTube teh lu Kan aja guys. Kak, action. Tata dialog guys. Geus. Guys. Oh, Hmm. gitu. Memakai oh padahal. cuma keo cuman dia doang jadi orang Jadi asli inti nama kieu mah nya rasa percaya diri mama lebih namanya lebih Menonjol tinggi lah menonjol Ya. lah gitu nya. Alhamdulillah ya. Mama. alhamdulillah tak Jadi inti nama mau nyambo ulah insecure. tadi na eraan jadi teu eraan gitu. pokoknya mah kieu we Tadi amun ngerakeun. Inti nama nama kieu we Mana neng? inti nama naon coba belum tentulah misalkan orang sempurna bisa ieu gitulah heuteul kan urang-urangnya meureun hayang meureun kitu urang sukses gitu inti nama sukses ke urang hayang meureun nya kabehan ge teu urang ge hayang gitu sukses mah kabehan ge tanpa memenang apapun kurangan iya ya enggak gitu kan kesananya enggak inti nama kieu urang inti nama kieu kelebihan belum tentu mempunyai kekurangan belum tentu mempunyai kan gitu main Oh, dibalik. kelebihan belum tentu naonnya Membuahkan hasil yang ya anu diinginkan lah gitu. ya ya kan setiap orang di balik kekurangan ada kelebihan iya di balik kekurangan ada kelebihan jadi jadi Jambul nih ya itu sancan Mang Asup Jambul asup BC. di BC oge Mang Jambul mah geus menghibur terus terang bae geus menghibur Mang Jambul menghibur orang-orang gitu baru-baru ditambah enak bisa menghibur masyarakat banyak kan Mang jadi ibadah ya Mama iya benar Benar. Membuat orang tertawa. niatnya eta emang orang mah ibadah bener deh Ari emang benar niat nama orang sukses manutut nuturkeun duit manutut nuturkeun gampang bisa di ieukeun lah di teangan gitulah nuturkeun nuturkeun kabeh ge nama rezeki mah nuturkeun